Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abi Mirna nomor absen 25. Pangkeun nami Abi Lipia Anggraini nomor absen 23. Tepangkeun nami Abdi Kahini Lestari nomor absen 20. Tepangkeun nami Abi Ian Nuraela nomor absen 18. Tepangkeun nami Abdi Arif nomor absen 8. Tepangkeun nami Abi Sofyan nomor absen 33. Tepangkeun nami Abi Farhan nomor absen 11. Di dieu abdi sareng rerencangan bade ngerjakeun tugas basa Sunda nyaeta praktek ngeunaan cukuran rok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara nu kahiji nyaeta pembukaan biasana dieusi ku ngawirid ngadoa kangge sesepuh sareng sajabana. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara nu kaduana nyaeta acara inti nyaeta cukuran rambut orok. Di dieu saurang-saurang para tamu undangan nyukuran rambut orok bari diiringan ku sholawatan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam alaika. Kangge acara nu katiluna ieu ngadoa kanggo si orok sangkan eta orok teh salamet di dunia sareng di akhirat. Al-Fatihah. Acara nu kaopat na para tamu dibagi berkat atanapi snack anu tos disayogikeun ku nu ngadamel acara.